أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا Ayo شريك Rijal. له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
Ayah, ibu pun balik tarik mana? Ambang, Pak. Tarik tambang. Sekali, non tidak, ukuran kaset Inggrisnya, ukuran harga persembahan melimpah, terkira. Ukuran pamor tertenar ya, malimah, boleh diundang-undang menamina partai. Sebab namun muncul di dalam kehidupannya dari sumber berita, istilahnya seksi kepemerintahan, utamanya jurnalistik kota itu. Ya, dari penggunaan kaset Inggrisnya, ukuran harga, ukuran tenar di seluruh tenar. Kita mau dulu makanya budaya kasus karya. Normal kita kalau misalkan ini cara suami lebih kawan tuh nenggel ngomong gitu kan, tapi gambar apa? Beli tadi kalau sakit, alatan apa ya? Harus kita beda sekali juga mau perselingkuhan. Tuh, ini lagi. Simpel yakin, ayo perkara dulu. Dina kehidupan marahnya kalau dijawab oleh Islam ternyata dengan pertimbangan agama dalam pertimbangan itu adalah asana cara dulu misalnya ketika istri misalnya tadi dibawa gitu kan ketika marah asana permohonan menjawabnya arti agama. Lalu itu topik sejak musim kuliah di Indonesia dengan pentingnya agama dijadikan sumber pertimbangan nalika rekomendasi di jurusan. Sekali lagi, penting agama ya dijadikan sumber pertimbangan nalika rekomendasi di jurusan. Setiap jam, simpuri ibu-ibu bapak-bapak, dinasarin dan sadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dipayunkan dalam minat pilihan. Anu tina rupa pilihan ayat menukil Quran kesalahan, ngabarkan hiji putusan. Menukil Quran perlu putuskan perkara tina rupa pilihan. Karena dalam misalkan urusan dipandang kurang penting. Kan masalah santai. Nah, orang bisa jadikan agama jadi sumber pertimbangan nalika putuskan di jurusan. Pelan-pelan gitu kan. Allah orang Islam. Tapi nalika putuskan perkara, hiji perkara, pertimbangannya sanes agama. Tapi pertimbangannya kan seukur usaha tebati gede. Tahu? Ya. Pertimbangan teh kalau misalkan jodoh teh kasep, gelis, gawe, cinta, terlupa, dan masalah teh. Nah, agama itu sumber pertimbangan. Pilih-pilih, ayat misalkan, Allah Islam, tapi nalika disodoran dengan pertimbangan agama khususnya agama orang kita Islam, terus diambil lain. Sebab sebetulnya wakiwarikan Islam, tapi nalika diajak Islam dijadikan bahan pertimbangan teh diantar dan dipanggil ya, kalau ribut semua
hiji istri gitu kan ditikar teh lantaran 4 kriteria teh ya anu kahiji naon anu kahiji teh Rasul nyebatkeun di opat teh 5 liha ukuran hartana ya kantenan bapak kasumpingan calon pimpinan tuh gitu kan bapak teh nalika dicalikeun ditaros hujan digawe di mana apabila gawe di mana usaha naon malih gitu kan bapak tewan sabaraha apa hasilna jika terus ditawar misalkan ATM-na cocok gitu kan rekeningna cocok bapak teh dicontreng di harus wajar bapak pinjam misalkan gitu kan reputus ke hiji perkara pertimbanganna ya urang dianggap hirup pantos nalika bapak misalkan yang tujuan nu janten putra misalkan dikumpul hiji pamegat ya kan urang tarek ngalepaskeun tanggung jawab di sakalina hubungan jeung harta bapak aya misalkan sakalina menjadi anak katalangsaraan cek babasan mah teu kaparaban ku salakina maka kriteria awal teh dibatkeun geunaan bab harta 5 liha anu kedua Rasul dihasabiha ngeunaan bab turunanana bapak ditaros kerjaan kurang mana anak saha bisi wau kan tenan abdi misalkan nyebatkeun abdi teh putra Bupati Ciamis kan reus urang karek boga minantu anak bupati tos sanes misalkan dan 5 tahun tapi kan disebut-sebut alhamdulillah besan mah Bupati Ciamis tuh ya naikkeun derajat naikkeun harkat derajat minimal ya tilu kurang biasa-biasa nalika kagungan gaduh besan ningrat asa ka bawah ya aya tambah ke sumber bakat deun anu katilu Rasul libat nyeunta li jamaliha geunaan bab kaset jeung geulisna ibu teh dipilih wah ibu budak teh kaset geulis tapi lah ieu teh wajahna jajar pasar tapi kalau misalkan cocok geunaan bab tadi kriteria ibu teh dicontreng bu bapak dicontreng tapi Rasul nyebatkeun kaopat sabana nyebatkeun harta turunan nyebatkeun geunaan bab kaset jeung geulisna dedepanna Rasul nyebatkeun lidiniha geunaan agama nah geunaan agama Rasul disebat kaopat kaopat nu katilu tadi disebutkan anu pika disebutan ukur nan nalika dibatkeun nu kaopat nya agama Rasul ditegesan jadi teu disebut agama tapi Rasul ditegesan menyebutkeun fadfar bidzati maka pek pilih anjeun calon pasangan teh ngebogaan agama bahasa teh ngebogaan agama tah saya dawuhan Nabi teh kieu beri ngobrol sareng terus kuring naon sababna cenah bidzati nu ngebogaan agama tapi lain dia alimin lain jalma anu hafal jeung ngerti agama sabab harapanana aku kecap terlebih kalimat bidzati nu ngambil agama sok sanaos bari paos ilmu teh ilmu agama teh saeutik estu dan hasil teh pangajian di masjid ieu tapi nalika keluar di majelis ieu gitu kan ibu bapak teh aya deui komitmen pokona mah ilmu tadi kapani ilmu tadi misalkan ilmu tadi kabandungan rek dilarang dina kehidupan eta nu ideal karena kalau misalkan nya ilmu na luhur tur jero diukur ku amal oge sae pilih-pilih gitu ku kecapi alim ini mah jalma ngarti agama tuntunan milih jodoh teh kudu lulusan di pesantren kudu menangkeun ustad atawa ustada henteu tapi ucap bidat ini mah asa wae intina mah jalmi anu boga ilmu agama terus eta jalma ngarasana milih agama dijadikeun cara kahirupan eta nu ideal
bahagia. Simpulin ya Bu, yang pengajaran Pak Tuntun di guru simpulin. Allah ya Ustaz saya berdiri. Seharusnya dia bahagia menangkan peminta parti Ustaz Abdul Rahman. Ahad Abdul Rahman. Karena dia, kalimatnya datang di mana seterusnya. Upah ibu, bapak, sekali dengan pandangan anggaran seperti ayunan. Terus misalkan nempel, lembut gitu ya, lembut. Maka pulang ke sana terkudu ribuan dan pancuran terus dicurutkan ke kebersihan. Tapi bukit unggul gitu, leuleun teh kotor bisa langsung bersih. Taitnya sedang nyebrengkeun entengna kahirupan nalika agama dijadikan sumber pertimbangan. Agama dijadikan cara hidup. Tapi kalau misalkan agama dijauhkan, agama dianggap tidak dijadikan gitu kan cara hidup dan sumber pertimbangan dia lalu paham, maka naon baris karena dina Quran surat Taha ayat 124 ke 125 ikir nandaan kehidupan jalma cara eling ka Allah. Ya, Allah ngadawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sing saha jalma anu ngabaris tina eling ka kami, maka eta jalma bakal pinangi jeung kahidupan teh anu sumpah, heureuk, sempit, lalu awet juga teu kararugu. Nah eta teh tanda kahidupan jalma anu jauh tina eling ka Allah. Agama tadi diambil lain, ya. Serta Allah garis tandaan jaga dina poe kiamat wa nasyuru yaumal qiyamati ma'aman. Serta kami bakal nuntutkeun kita jalma jaga dina poe kiamat dina kaayaan lolong. Dan ingat, ya jalma dina Allah qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kunaon kita jadi lolong siga ieu padahal baleun di dunia teh biasana. Kalau dari kata ayatuna panasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat disebabkeun bahwa ayat-ayat kami datang ke anjeun dari api lain diantar dibohongkeun maka kiwari cenah anjeun teh bakal jadi jalma dibohongkeun. Terus bari pos teh direret-ret ujur-ujur mata acan bahwa diantar talantaran bahwa kesenangan agama. Sebab ada tentang bersimpulin nos Instastory, Instagram, atau ibu aktifnya di media sosial. Simpulin nos ayat pada nos ayat orang Indonesia dan nos Jepang. Ya genandaan. Dan salam iyo atau ngiblat itu tempo orang Jepang. Kalau misalkan ngobrol dengan kinerja gitu kan, semangat kerja. Tapi sangat ada ciri utama di kehidupan masyarakat Jepang kiwari. Hiji, mengambil orang Jepang yang mayoritas gila kerja. Upami orang besar kasari yang paling lenggong gitu. Tadi kita sama ini misalkan dia bawa jam. Jadi amal misalkan tidak betul-betul dikata kedalaman. Dari bawa misalkan kita normalnya jam tidak mau 8 jam. Maka jam orang Jepang sudah 8 jam. Waktu 24 jam itu cukup. Maka cari cing di tempat pegawai ketika di jam. Bayangkan, udah disebut gila kerja. Mana aku gitu baru di pada melatih gitu, capek. Mau bapak aktif bisa tinggali di media sosial di YouTube, cuma orang Jepang kali kan baru latih pegawai. Tadi naik MRT pak nyerang saya, itu kalau bentuk sarane dirinya. Makanya begitu sumping kamu minta, nama dia Arab-Arab tiiseun cicing. Orang-orang musik. Kadang misalkan kumaranehana cicing di apartemen bragu aya ganteng di paling dhuwur, udah jogo misalkan. Eta teh biasa manggil polisi. Keur mereka perhatian keluargane udah aya tiiseun. Kan ibu-ibu bapak-bapak di dieu. Belum musik boleh
Singapura ya, kayak kebijakan jalan didukung sama mereka bagi angka kelahiran rendah. Sementara Jawanya kan begitu hotel yang berpijak dia marah. Itu biaya kebijakan seluruh masuk disubsidi. Tapi orang Jepang gitu kan memahami pernikahan itu salah. Ya, seolah-olah penunggaran rumah tangga dari ribut. Ya, tapi kalau enggak dengan bahasa kasar ribut urusan anak atur. Mau ditakdirkan boga budak mah. Makanya orang Jepang aneh. Musim boleh disebut gelo. Ya, kehidupan gelo. Lalaki di Jepang lebih anteng hirup dua anjing mengarang boneka seks, betul. Boneka seks daripada rumah tangga sareng ibu-ibu sareng istri. Istri nanti sakit. Ya, hirup anjing boneka seks. Ya alasan utama makan boneka seks mah damai gitu, di bulan taper ge jeung riweuh-riweuh menta. Duit. Eta belanja gitu. Tuh, logika itu. Ya, secara mayoritas masyarakat Jepang yang disebut agnostik ya, geus teu membentukkeun agama. Apungkur mah kan supaya agama orang Jepang Shinto eta mah agama luhur. Agama zaman baheula. Ya, ajaran agama kaluhur. Nu secara praktis tos teu aya. Urang Jepang rata-rata agnostik. Dengan rasa ilmu teknologi gitu kan disengumpulan apa masalah pakai jam ribu-ribu datang ke pengajian pakai jam ribu-ribu sholat gitu sederhana pikirnya ya. Jadi agama menyebabkan riweuh gitu. Sakali lo misalkan sadinten bisa sasi kenging penghasilan maka penghasilan lo juga hiji jam nyempurna pangabutuh sadinten. Anu kedua saya sesa bakal dibayar asuransi bulanan. Anu asuransi eta teh nya paling pokok asuransi masa tua mun seuk ditakdirkeun jaga rengse di pagawean lantaran dipensiun ya lantaran lewat masa pensiun maka maranehanana lain cicing di imah geus puguh cicing di imah mati seun maka bakal cacing di panti jompo. Eta oge kalau misalkan milih hidup terus ayo bunuh diri pun milih hidup terus gitu kan kalau tes suka panti jompo sakalina misalkan kandungan putra kemikir misalkan menjadi anak jaga bakal ngurus anak menjadi kolot kan menyedihkan kehidupan sehingga gitu. Nah sebabnya tadi teh leungit bahasa eling ka Allah menyebabkan hidup teh dosa capek ya capek kehidupan itu tak ada ciri kehidupan dengan mobil super kalau bilang dari kalau misalkan ayat di balik itu jangan nggak bilang ada hidup sampai bawah terus salah juga gitu tuh Islam terus masihan arah dinabaw pilih jodoh Rasul ditegaskan dengan agama menjadi sumber pertimbangan utama. Logika Rasul kan gitu upami ayat misalnya ya sebagai salah satu dan tulis Quran satu mahadawan Rasul kan idza rafa insana idza tazawwaja upami sing aya jalmi sejak ngawilujeukeun ka jalma panyaran rumah tangga kan doana teh sae barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair ya harusna barakallahu laka mudah-mudahan Allah memberkahan anjeun wa baraka alaika Allah memberkahan anjeun barudak santri sok penasaran naon sababna cenah make dina aya kecaplaka anjeun alaika gitu ya itu nah dina bahasa Arab upami kecaplaka ya itu teh dua serta dua sisi kehidupan benten pamilaka mendudukeun perkara-perkara hati contoh lantaran resep bayarna
murid teh nanya, coba pengen promosi jabatan, dipaparin awak sehat, kan? Pasangan anu geulis terus sehat gitu. Putra putra oge sararehan. Tadina kondisi kitu, doa barakallahu laka kudu mastikeun hadirna barokah. Jadi barakallahu laka bener-bener Allah memberkahan anjeun dina kondisi kesadaran gitu. Nah, makanya kudu aya barokah. Da saya ya, sak barokah ulah dugiga yang kasebat aya dalam hidup rumah tangga bahwa teh dipujiku berbentuk kelimpahan materi malah hidup jadi bocah. Aya istilah aya zaman tempat beunghar. Keresan sana orang yang benar. Kayak itu kita jawab itu artinya barisan sholat. Pembinaan Quran surat Nuh ayat pembinaan Quran surat Yunus ayat 12. Allah ada. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Ayat zaman di mana Allah Subhanahu wa taala ditibana terbentuk kasakit. Ya dhurr. Nah, kalau penyakit gitu kan. Adalah PHK kurang, rupiah kalau di PHK. Itu zaman ya zaman sekarang anak kami bari nantung, bari diu, bari nyengkere. Allah ada lagi sesebat. Tapi falamma kasyafna anhu dhurrahu marra ka'lam yakuna min dhurri massa. Tapi mangsana kami disimpankeun naon rupa kesulitan gitu kan. Penyakit rupiah. Di istri jalan nontoyo dada. Seolah-olah bahwa pernah mengatakan itu nama dirikan ayat zaman Allah Subhanahu wa taala lebih cinta sangsara daripada benar. Ayat zaman lebih cinta Allah lebih daripada cair. Sama kali bangsa ger dina ayat sulit eta zaman ditekau. Tamana doa teh barakallahu lak. Ulah duga hadirna kelimpahan teh nyebabkeun hidup jadi rusak. Ya, jangan kita orang kawin gitu. Maka mudah-mudahan Allah dipaparin barokah. Beunghar teh rajin ke masjid, beunghar teh rajin sedekah. Gitu kan? Nah, seperti itu. Wa baraka alaika. Mudah-mudahan Allah memberkahi oge dina mangsa sapulimna ieu mah sanesai. Tapi hati itu kan condong untuk dikasih. Nah, tuh model tadi harga kiranya paling mungkin seket. Ditambah dari dengan karir batu rumah promosi jabatan yang ada di PHK. Dipastikan panyawa. Tapi lama nama jalan muslimah berdoa barokah alaika sing mastikeun bisa hadirna barokah gitu. Tantos tadaya dia dan kehidupan bangsa saya lewat duka dua ini waktu Rasulullah dan Rasulullah SAW tidak capek di rumah tangga misalkan sahabat dan jantan Rasul berkelimpah serba terbatas diberi gambar ini diperkirakan dan situs rumah Rasulullah bumi Rasulullah SAW dengan seromai masjid itu ya dia tanya-tanya mungkin para ahli ukuran 6 kilo kalimat ini sahar paling dia ukuran 6 kilo kalimat kilo kalimat soroi masjid. Maka Rasulullah SAW dan waktu sedang turun beda lagi pernah tadi amarna di masjidnya Aisyah. Ayat riwayat Rasul sujud sholat ini begitu bagi daripada sujud anjina kalau rasanya adalah ya sampai Siti Aisyah lantaran ngaharanna pas sudah berarti balik berbunyi. Tapi Rasulullah SAW secara materi berkelimpahan hadir barokah dan Rasulullah masih kayaknya satu menyebut sebaiknya nanti imam murid surga tuh. Jadi salit harta menyebabkan misalnya jadi sumber papasean, papasean ketika piring terbang itu. Anu selanjutnya kita ya kondisi saur paripos daya tetap kudu najabi hadir apa karena patarasan ini naon sebabnya cenah kita ya dan seukur apa mungkin awal
nanti bangun. Sebab alasan dia mungkin sarangan. Nah sebabnya dia doa itu apa padahal rumah tangga yang kedua. Ya, itu alasannya. Sebab terjadi lagi kudu bisa hadirkan jaminan ayat barokah di rumah tangga. Lantaran status itu bapak-bapak baik-baik ini statusnya dilakukan surat An-Nisa ayat 34 sebagai ar-rijal qawwamuna 'ala ari pamengke sok diri terjemahkeun sederhana mah pamimpin tapi kita qawwam anu kritik mah qawwamuna 'ala nisa eta pelaksana nu sampurna kana tugas jeung kewajiban urang salaku lalaki anu janda istri-istri urang harus jadi pelaksana sempurna tugas dan kewajiban. Maka misalkan mungkin naon tadi carios dengan bab artis tua di KDRT disimpulin mah itu nanti karena tugas dan kewajiban. Jadi sahabat suping Rasul ditaruhkan ya Rasulullah ma'aku zaujati ahadina Rasul naon senang hak istri-istri abdi sadaya dan diri abdi gitu kan Rasul ditaruh kedua simpurin mah enak rek ngajadekeun hate ibu-ibu kan ditagih ke bapak-bapak Rasul naon ditaruh Rasul naon senang hak istri-istri abdi sadaya dan diri abdi salah antut limaha kita pengingkan anjeun nyumponan pangbutuh panganan beredahan mereka yang diri istah masih ada cumponan pangbutuh panganan ya kali-kali mau bapak teh ajak si ibu teh kuliner Sawa. ayo bu kuliner kawan aku si gawanan cumponan pangbutuh panganan mari ibu bapak itu bapak-bapak simpul namanya nabi KDRT ulangan syukur kalau disebut kekerasan itu tidak bentuk kekerasan fisik gitu kan ditunggu, ditajong, dibaleno sama itu antut imaha itu atau ini bisa terjadi kekerasan bicara misalkan dianggap pemajikan itu di paraban punten bahasanya sih kekerasan ya jadi cumponan maka butuh lahir itu kekerasan sama ya buantak suara kita nasaita anjing merek anjing nabajua mereka anjing pakai baju jadi cumponan pada butuh sandangan dan bapak teh kali-kali si ibu teh aja kabuti taros bapak teh sok ibu yang beli mana gitu Diajak ke pembelaan. bapak-bapak lihat logo ayat tagihan cek oleh antak semua tidak tasai anu salah juga Rasul wala qabbi anjir marek mani-mani misalkan anjina menjadi pasangan nah itu anjina fisik misalkan nah misalnya bahasa Allah misalkan ke pasangan ya bahasa Allah jadi anjina fisik menjadi pasangan kalau misalkan hanya nyeri batin walau qabbi maka dan Rasulullah juga dibagi ngaratan Allah ngaratan kahiji lalaki anu tukang muar-muar kaburingan di janten istri nah sementara pas penting sare baru terus gitu bahasa dagang opo di boyok tapi goreng lah gitu teh kalau nggak misalkan kita desa haram marah-marah misalkan kegorengan pasangan teh atau aneh bang misalkan ya kehidupan sejati akhirnya seolah-olah dipertontonkan di media pasea di rumah tangga dan anak tempat perkesahan diwawancara ini lancar tak mau ngomongin salah diri ini lancar ngomongin pemajikan. Kalau bilang tadi kita contoh
dicontohkan, mau diterapkan di kehidupan ibu-ibu menjaga calon ibu. Ibu-ibu tega barang calon ibu-ibu. Simpuri kalau pasangan sama. Ya, gambaran kehidupan simpuri. Maka kalau misalkan kalangan ya, kalangan bebok tega mau di mana lantaran. Nah, hasilnya di bebok gitu. Kayak penggunaan agama. Maka kalau misalkan jalan kita ingin doa barakallahu laka mungkin kau tadi kepamutan maka tunggu saya wajah maha baina dua bi khair.
perkara agama tidak lain Allah tidak dilibatkan. Maka salat istikharah merupakan syariat nalika kurang sadar-sadarnya yang rupa pertimbangan kurang dikumpulkan data teh sempurna. Ya, masih kena celah kosong, maka kurang dijejeganan gitu ya. Ikhtiar kurang, pertimbangan kurang, ia tak melibatkan Allah. Sama ilmu Allah maha sempurna. Di hadis riwayat Imam Muslim, kata sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mendahului, ya Jabir bin Abdullah begitu. Jabir bin Abdullah, yu'allimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-istikharah fi umuri kulliha. Rasul mengajarkan ke abdi sadaya salat istikharah dengan segala urusan. Tidak segala urusan. Artinya masalah usaha, masalah pendidikan, masalah perjodohan, masalah karir, masalah perjalanan. Bapak di paling paling sering dia. Dan rata-rata orang yang menyerah bapak paling Jakarta. Misalnya ibu bapak pada anak ke Jakarta sholat istikharah. Kadang-kadang ya harapan terjaya deh mudah-mudahan gitu kan perjalanan usai ya kendaraan kurang ditumpahkan ke kendaraan usai rencana perjalanan mudah-mudahan rencana perjalanan usai tujuan usai hasil usai libatkan lah ya duit Rasul libatkan gunaan dina segala urusan kama yu'allimuna suratan minal Qur'an statusna salat istikharah saking pentingnya sapertos Rasul ngajarkeun abdi sadaya salat dina Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an itu hal penting. Rasul sahabat Jabir menyebutkan idza hamma ahadukum bil amri falyaqra ataini min ghairi fariḍah. Di mana anjeun maksud hiji urusan, maka anjeun ruku 2 kali ruku, boleh maksud dia salat 2 rakaat. Tsumma liyaqul ya atasna ibu pada sholat istikharah diniatkan urusan mana itu ada orang istikharah nalika kurang butuh Allah Allah dilibatkan di dalam urusan kurang atasna urusan usai ai pidorahkeun teh kena istikharah ya jangan merek dina istikharah ya mau istikharah haram usai sok tadi ya bab usaha istikharah satu Rasul gitu kan pemijalan itu sholat istikharah niat istikharah kudu seperti sundukan sholat kudu sambutan lalu rasukan pansaina main ka kiblat gitu kan sholat 2 rakaat lalu di alasna surat bebas badai surat Al-Minas mangga Qul mangga gitu kan bebas badai Al-Baqarah Al-Imran mangga waktosna ilah bebas daya ketantosan badai ini badai pasisian, badai pasisonten, badai wongi, badai jadari lentik mana? Ya, intina mah ira hawa jalan biasa laksanakan sholat istikharah. Ya, 2 rakaat. Tsumma liyaqul kaseta jadi maca doa istikharah teh. Anna Allahumma inni astaghfiruka. Ira dibaca badai sujud terakhir mana? Badai sabada salat mana? Guru simpuri sholat istikharah di sana nalika diteros naon sabab sholat istikharah mah jeung ngalpoe alasan sabab jalma ngalpoe ge bakal dipanggil jeung ngaran pilihan-pilihan harapan nalika mutuskeun hiji perkara sesuai sama pilihan Allah maka doa Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya Allah abdi nyuhunkeun pamilih ka anjeun anu sae lumasar kana ilmu anjeun nu mana kantos ilmu Allah alimul ghaib wasyahadah Allah Maha Ingat karena perkara anu gaib nuran apa oke wasyahadah nuran urang teh ngumpulkeun data teh gitu kan 10 padahal mas di teh 100 kudu dikumpulkeun teh tapi nu 80 mah merupakan ilmu Allah maka urang teh jejeungkeun Allah ilmunya jejeungkeun jadi 100 jadi daya urang kan seperti
Istirahat jawaban saja sih lain enak ya Allah. Kalau tanya wis cocok. Ada istirahat biji ke pilih aja bukan kalau istirahat teh kada aya buah wae tentang wilayah namina sami. Musumi teh jalan asal jam 2 misalnya. Lalu dulu hiji ke istirahat. Ya. Ya. Kan ada hiji ke istirahat. Ya, setelah orang teh nyangapkeun ka Allah ucapan ieu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdur li wa yassir li summa barik li. Ya Allah, upami anjeun seuntos kuningan tanpa salah kuningan. Karena perkara ieu sebagai perkara naon? Bab jodoh, bab karir, bab usaha, bab sekolah, bab naon wae. Ukuran dianggap penting nalika urang butuh Allah dilibatkeun. Sebatkeun urusan naon? Upami seun anjeun tos kuningan yen ieu perkara teh khairun li. Sae nalika dipilih ku abdi utamina pidini do pertimbangan awalna sae keur kahirupan agama abdi. Jadi pertimbangan agama heula itu dipayunkeun. Jadi hadir mereka jauh, hadir mereka terserah, hadir naon wae. Saya teh kalau kehidupan agama abdi. Pilih-pilih lagi. Hadir teh kalau jauh kurang jauh apa pertimbangan agama. Saya teh kehidupan agama abdi. Namanya ibaratkan wa ma'ashi, kehidupan dunia abdi. Wa akibat abdi, oke akibat dina urusan abdi dunia itu kehidupan jaga ya, kehidupan akhirat abdi. Tahu kami pertimbangan anak numutkeun anjeun sadayana sae agama, dunia, akhirat. Maka urang nyuhun Allah ya Allah, faqdur li. Takdirkeun kita teh sing jadi milik abdi. Wa yassir li. Oke sing entekeun jalanan teh. Ya, mun misalkan kita pimitohaun urang atuh ulah aya misalkan pemandangan kudu paseah heula gitu kan. Kudu riweuh heula misalkan eta pembagian abdi teh ulah papanggih jeung preman anu rek larak. Wa yassir li sing entekeun jalanan abdi. Sarta nalika eta perkara terus janten milik abdi, summa barik li. Mudah-mudahan anjeun ngabarokah tuh. Hadirna hiji perkara sing jadi wasiat hadir barokah. Tapi wa in kunta ta'lamu anna hadza farmasyarun li dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifni anhu fasrifni anhu faqdur lil khaira hasan sunnati. Tapi kalau misalkan ieu perkara awal kehidupan abdi, kehidupan agama abdi wa khusus, kehidupan dunia jeung akhirat abdi, maka sok saros abdi teh asa condong hati teh ka dieu. Tapi kalau awal nuntutkeun anjeun tebihkeun diri abdi eta perkara tebihkeun diri abdi, maka mudah-mudahan anjeun ngagirkeun dama abdi ngelamun sae. Di mana wae eta mah pastilah di itu, di jalan itu, di tempat itu. Sing dikentos pun lamun sae. Satrasna eta perkara sae sumarti. Mudah-mudahan anjeun mikario kamu diri abdi. Itu saya salat istiqamah. Ya, maka nasi kuring menggaduh ritual khusus. Dengan salat istiqamah, mobil khusus setahun sekali mah. Ayat simkuring, simkuring buku di sekolah, ya. Simkuring baru, upami misalkan sekali bade narekut guru, milih di guru di sekolah simkuring.
pendidikan mana wae, pengalaman kerjana pernah di mana wae, kami misalkan di tempat pelatihan naon wae bukan mesti iringan gitu kan, kita tidak ngiring. Musim kuring awas, cukup sakit heuh, dan geus puguh dari tes seueur. Musim kuring dites kan, dites dulu, ya, itu 175, pasien soal 200, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai saran pada malam pada di ampun, namun guru geografi, soal geografi sadaya misalkan. Cepat segitu, sok saros sesuai diwawancara, mulai di Bandung dia pernah pakai kawan di Bandung ya, di Bandung kalau mesin kuring terhoyong dulu dan bisa ngaji, maka sok di muka Quran. Itu 175 di kadang kawis. Ayat calon dulu Quran tadi ditutup. Silahkan baca Quran surat Maryam dari ayat 1 sampai 5 saja. Apa? Ya. Terus kadang kawis ya. Begitu di Quran muka Quran surat Maryam teh musik. Harus ke surat Maryam, surat kesabaran. Padahal harus tinggal indeks, harus daftar isi, masih kena di Bandung. Masuk ke Quran, bangsa negara Quran yang Quran surat Maryam awal kaf ha ya ain qad ayat cahaya masuk langsung jadi nah saat itu perhatian dengan bapak kan tenang kalau misalnya orang bapak cuci dulu misalkan apa misalnya tajwid kan sok baca tajwid 2 ayat kesebutan tajwid kelas anak goring anak tajwid ditaruh kita harus dengan bapak adil Al-Quran nulis Al-Quran di orang nulis